Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji arkanul imani utawi piro-piro rukun iman iku sitatun enam. Antu minna billahi sawiji ngimanakan siro ing Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikat Allah wa kutubihi lan piro-piro kitab Allah wa rusulihi lan piro-piro utusan Allah wa bil yaumil akhir lan kalawan poe akhir wa bil qadari lan kalawan qadar khairihi bagusi qadar wa syarihi lan alani qadar minallahi ta'ala saking Allah kang maha luhur. Dina ieu pasal rek nyaritakeun rukun iman. Ari hartina iman teh ceuk asal bahasa mah ceuk lugot nyaeta atasdik. Kadar-kadar ngabenerkeun. Ari hartina iman ceuk syariat agama ceuk syarat teh ya. At-tasdiqul qalbiyu biwujudil khaliqi jalla sya'nuhu wa bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartosna ngabenerkeun hate kana ayana Allah anu ngadamel ieu alam anu maha agung jeung kana perkara anu diwartoskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari rukun iman nu jadi asas akidah Islam eta aya genep sakumaha diterangkeun dina hadis Muslim dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika anjeunna ditaros ku hiji jalma tina perihal iman pidauhna antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ari iman teh nyaeta maneh kudu iman ka Allah, ka malaikatna Allah, kana kitab-kitabna Allah, ka rasul-rasulna Allah, kana poe akhir jeung nya kitu deui maneh ge kudu iman kana qadar hadena jeung gorengna eta teh ti Allah. Nya kitu deui diterangkeun dina Al-Qur'an pedomana umat Islam amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Dina surah Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus iman kana Al-Qur'an anu diturunkeun ka anjeunna ti pangeranana. Nya kitu deui jalma-jalma mukmin kabeh iman ka Allah, ka malaikatna, kana kitab-kitabna jeung ka rasul-rasulna. Abdi sadaya teu ngabeda-beda antara salah saurang ti rasul-rasulna Allah. Jeung deui dawuhan Allah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Teu kaasup kahadean aranjeun yang hareupeun pameun teu aranjeun ka jihad masyriq jeung maghrib tapi sanyana kahadean teh nyaeta kahadean jalma nu iman ka Allah kana poe akhir ka malaikat, ka kitab-kitab jeung ka nabi-nabi nu sanes. Al-Baqarah ayat 177. Jeung deui aya dawuhan Allah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saenyana kami nyiptakeun sagala perkara teh kalawan takdir. Nu kahiji naon hartina iman ka Allah? Pan tadi teh aya genep rukun iman teh. Nu kahijina hartina iman ka Allah teh nyaeta ngaitikadkeun kana ayana Allah nu maha esa anu ngadamel ieu alam dunia nu ngarajaan
ieu alam dunia anu nyieun ieu bumi langit jeung sakabeh pangeusina jeung sakabeh kajadian di ieu alam, anu ngatur ieu alam kalawan rapih jeung teratur. Jeung urang kudu ngaitikadkeun yen Allah teh eta kasipatan ku sifat sakabeh sifat kasampurnaan, dibersihkeun tina sakabeh sifat kakurangan. Hiji tah pintasna mah sapertos kitu. Nu kaduana hartina iman ka malaikat, nyaeta ngaitikadkeun kana ayana malaikat sarua makhluk jeung urang, jeung malaikat teh hiji warna makhluk Allah nu didamel tina cahaya. Bari kadudukanana lain lalaki jeung lain awewe, tara barang tuang tara barang leueut cara urang, jeung terakulem di malaikat salawasna taat ka Allah, salilana tara nyulayaan kana parentahna Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mun dititah selalu ngawaro, mun dicaram selalu ditinggalkeun. Anu katiluna iman kana kitab-kitabna Allah. Hartosna teh nyaeta urang kudu ngaitikadkeun kana yen Allah teh geus nurunkeun kitab-kitab ka rasul-rasulna pikeun ngatur kamaslahatan jalma dina agama jeung dunyana. Anu nerangkeun jalan-jalan ibadah nu bener, jalan kahadean jeung jalan kamaslahatan, jeung jalan ngajauhan karuksakan jeung kasasaran. Ya kitab-kitab Allah kabeh teh dawuhan Allah, unggelan Allah, ucapan Allah nu aya dina Al-Qur'an. Nu kaopatna iman ka rasul-rasulna Allah. Ari hartosna nyaeta ngaitikadkeun yen Allah geus ngutus para rasul ti antara abdi-abdi Allah nu nyandak risalah ti Allah kalawan perantaraan malaikat jeung wahyu ti Allah nu dikirimkeun, anu tugasna para rasul tabligh, nyaeta nganepikeun nyampaikeun seruan Allah Rabbul Alamin jeung ngadidik umatna supaya iman jeung ngalakonan amal soleh. Taeta para rasul teh kasipatan ku akhlak nu mulia diraksa tina ngalakonan dosa jeung maksiatan nu sanesna. Nya kitu deui ta malaikat teh diperkuat ku mukjizat ku Allah Rabbul Alamin. Seperti contoh Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjeunna rasul anjeunna nabi, dikuatan ku mukjizat diantarana dibere wahyu ku Allah Al-Qur'an. Eta Al-Qur'an teh mukjizat terbesar diantarana. Nu kalimana iman kana poe akhir, ari hartosna nyaeta ngaitikadkeun ngayakinkeun kana bakal ayana poe akhir, yakni poe kiamah, jeung ngaitikadkeun ba'ats. Naon ari ba'ats teh? Dihirupkeun deui sanggeus maot. Jadi manusia bakal hirup sabada maut. Beres maut terus ngaliwatan alam kubur, ta beres eta engke aya ba'ats dihirupkeun deui sanggeus maut. Nya kitu deui bakal dihisab manusia teh, ditimbang amal alus amal goreng. Malahan urang kudu ngaitikadkeun salian ti kitu teh ayana surga jeung neraka. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, saenyana kiamah eta bener-bener bakal datang nu henteu diragukeun deui. Dina surah Al-Mu'min ayat ka 58. Ari waktuna mah teu aya nu apaleun, mung ciri-cirina dibejaan. Panjang caritana lamun dibejakeun cirina, mung ieu saala kadar pintasan urang yen urang teh kudu ngaitikadkeun kana bakal datang poe akhirat nepi poe kiamah. Nu salajengna hartina iman kana qadar,
ti Allah yakni iman nu nomor kagenep nyaeta ngaitikadkeun yen sakabeh kajadian di ieu alam naha hade atawa goreng manfaat atawa madarat eta teh kalawan takdir ti Allah jeung dikersakeun we ku anjeunna. Allah nakdirkeun sakabeh pagawean urang di zaman azali jeung Allah ngadamel di urang irodat juz'iyah tanapi karep kahayang anu ku ayana ieu irodah juz'iyah teh urang bisa milih hade atawa goreng. Jadi urang dibere ku Allah irodah juz'iyah bisa milih urang ieu goreng, ieu alus, ieu manfaat, ieu maslahat, ieu madarat, ieu picilakaeun bisa dipilih urang. Urang teu dipaksa sabab boga iradat juz'iyah pikeun ikhtiar jeung kasab. Takdir ti Allah kasab jeung ikhtiar ti jalma ieu duanana berjalan babarengan. Jadi Allah anu nakdirkeun manusia anu kasab jeung ikhtiar. Wallahu bitakdir al insan bitafkir gitu. Wallahu bitakdir manusia anu berfikir, Allah anu nakdirkeun. Jadi orang perlu kasab jeung ikhtiar ketika berlawanan antara alus jeung goreng nu kudu ku urang dipilih nu mana. Heug teh teuing kumaha urang eta. Lamun urang hayang bagja dunia jeung akhirat pilihna alus, lamun hayang celaka dunia akhirat pilihna goreng. Mun hayang urang salamet dunia jeung akhirat pilihna manfaat jeung maslahat, lamun urang hayang celaka dunia akhirat pilihna madarat. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa milih kana kasayan, malah mandar urang bahagia dunia bahagia akhirat. Tah ieu rukun iman nu genep teh kudu ku urang ditanamkeun di ikhtiaran supaya keimanan urang terus meningkat karena iman manusia ciga urang kieu mah cek Imam Bukhari dina hadisna yajidu wa yankusu, iman urang mah terkadang nambahan terkadang kurangan. Nah bila mana urang iman urang hayang nambahan maka yazidu bitaat, tingkatkeun taat ka Gusti Allah. Termasuk kandungan rukun iman anu genep teh. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngaberjalankeunana, ngaitikadkeunana bari ngajalankeun sesuai petunjuk-petunjuk Allah sinareng Rasulna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.